beres Gusti Allah ngadamel akal summa khalaqallahu nafsa Gusti Allah ngadamel nafsu kuari baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa tangga baget jadi gak baget batu geus teu robah saeutik-eutik acan ih atuh cicing bae masyaallah sumagala lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan iyalah nafsu ada satu mana di dunia baik tapi ditanya cek Gusti Allah sumagala lah man anta wa man ana nafsu saha anjeun saha kaula jawab faqalat ana wa anta tuh kula mah kula Gusti mah Gusti eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh ya Allah ya Rabbi iyalah nafsu namantak fa'adzabaha binari jahannama mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun geus buang kawarah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di ka neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ta nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta wa man ana saha anjeun saha kaula kakarat pajabat sunya na ngajawab bari leuleus Gusti ana-ana wa anta geus digodog 100 tahun masih ana-ana wa anta kene bae ieu bangka warah jasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar-kufar Quraisy. Adu dalil, adu argumentasi. Kekuatan ilmu ternyata kufar-kufar Quraisy temenge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dicuk-curug ku Kangjeng Nabi, disusul ku Kangjeng Nabi, tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku Kangjeng Nabi, jawabanana teu otentik. Susul deui ku Kangjeng Nabi tetep nyana geus teu bisa kukumah. Bahkan ditangtangan ku Kangjeng Nabi tetep nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an. Besinya ngomong di hareupeun Allah. Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab, Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkan Al-Quran, anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ayo, dekumaha geus teu bisa kukumaha. Haja kumaha eta kufar Quraisy iman tetep teu daek iman. Masya Allah. Amprok yang Kangjeng Nabi, nyaho kaistimewaan Kangjeng Nabi, nyaho keamanahan Kangjeng Nabi, nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh, nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah, bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae. Mahal hidayah.
urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi nyaon teu ka Kangjeng Nabi hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah ngaji pengajian jorojoy urang mah iman kabladina beki kuat iyalah murahna Gusti Allah Subhanahu wa taala nu barang jeung Kangjeng Nabi mah leuh ngadenge kana wahyu teu iman tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeuna bae ja baheula mah baheula boom sakitu ambalayahna babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman urang mah kuari paling di sisi imah anu ngadu kotok wajar sama kos kitu mah mari ge aya nu main gapleh 2 kali wajar paling ge di dieu teh aya anu zina kurang ajar tama ieu tetep urang hayang rapi urang hayang salamet anak pamajikan urang hayang salamet tatangga urang hayang salamet babaturan urang hayang salamet ngementek teureun-eureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan Gusti salametkeun pamajikan salametkeun anak incu salametkeun Gusti dulur-dulur salametkeun tatangga-tatangga Gusti eta mah nyana keur judi segala mabok segala non tamaku nafsuna Gusti bere nyana hidayah Gusti salametkeun tang ngadoa teh ngadoa lain jang sorangan urang pan lain kitu Gusti abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokeun haba oh cak Gusti teh sia eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu atuh siapa cak Gusti teh kulo najum pemilu ka batur tah nu aing cak Allah tuh urang mah teh etis kan mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam mun eueuh wali Allah di Bandung mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam untung bae masih kene aya nu sok hudang peuting hudang ki SD aduh cak kaki kita baca aing maksud aing ka siap aduh eta bagus eta kos kitu eta neraka eta kos kitu oh, malah maki ina ge geus teu ka sumur ja sieun di botol aqua bae di jero kamar Masya Allah kan teh iman ieu teh kafir-kafir teh buang kawarahna luar biasa kunaon eta ku ego gengsi nya kudu iman mah teu daek gengsi mah terus bahaya ya gengsi mah terus bahaya harga diri kan ka ditu lawuh asa urang kudu ngaji ka budak eta cilaka masa aing mah pan kolot kudu ngangekeun budak kamari ieu atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng atuh uyahna ge pan ngadaru lah heulana aing leg-leg Gus ya uyah bila perlu dagangkeun Gus ya uyah eta ego ngaranna ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad hebat jasa ngaji datanglah ke abah kakarak ngajar ngaji wa ngadenge kamane di miati sok mingguan ya wa dek nanya masalah lamun ua nu menang sia ngaji ka ua lamun ua nu eleh ua ngaji ka sia eta kiai gitu ngaran jadi beneran kamu nah hanya masalah hiji 2 3 oh datang ka saminggu us beres ua eleh damyati ayo ua eleh geus ua deuk ngaji ka damyati ngan ua mah balagna hayang hikam entak eta balagnya tah baheula di mingguan teh ya hikam di Haji Ahmad tah eta lah kos kitu baheula mah kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji kula budak ieu neuleukeun bae kieu baeuna dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu bae eleh bae kolot ya teh bodoh bae atuh masalah ngan tawadu nu kos kitu ngaranna
Eta aki-aki nu terepaeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna. Teu makeun mah bodoh tadina ge. Teu mondok aja teu ngaji pan cilaka. Aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah. Tuh. Eta tawadu. Nu penting ulah nu handap bae tawadu. Aduh. Tah, eueuh jalan ye ku partea. Lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirnya nyana berharap ceknya nate aing mah kajen ku kumaha ge jang moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia ka sia hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kan pohara atau aing mah daripada iman ka sia aing mah mendingan kakenaan ku siksa lah endek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa cenah gempa-gempa cenah banjir-banjir pokona aing mah mendingan kena kos kitu daripada iman ka sia weh teh si pohara-pohara teh atawa sebagian dari ayat-ayat Allah nu ngajadikeun kana ciri kiamat daekan eta ieu daripada iman ka sia pohara kupar Quraisy mboga da iman ka Kangjeng Nabi hayang kudu iman ka sia budak kamari tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara nyurup kasurupan Abu Jahal kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana heulan sabiranya nyaho kiihna aing kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pada teh nyaho kiihna nyana baheula nyaho si kiihna nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiihna ge wer nyana neuleukeun wae aing neuleuh ka sia aja kuari bogo pan digawin atuh tepan sia nyaho kleutikna tuh aya kanu kitu man ulah bomong kitu ieu giliran betah ka budak pinter ieu tos masantren ieu dah didenge budak kamari teh kasurupan Abu Jahal dak ieu turun ayat hal yanzuruna illa an tatiyahumul أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون tengah dago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati njana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an wow hiji ayat ya ba'du ayat rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing ngadaekan keneh ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad iman ka Al-Qur'an tayangnya atawa ayatia ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nu nuduhkeun kana kiamat nyana ge geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantaknya nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing madaekan keneh datang kana sawareh didatangan sawareh tanda-tanda kiamat
Ani gara mah daripada aing iman ka Al-Qur'an mah. Aing kitu naon tanda kiamat? Iyalah. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat, sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi. Di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji Dajjal, 2 Dabah, 3 khasapun bil masyriq, gempa di wetan. Khasapun bil maghrib, gempa di kulon. Khasapun bi jaziratin, di jaziratil Arab, ini jelas pak gempa di berbagai benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal nagara engke bakalna. Ngan haseup tersebut kan puang gede-gede nama engke di Timur Tengah. Bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tamah haseup. Unggal nagara ge aya haseup, ngan haseup eta mah pohara dukon eta mah. Datang ke poek sadunia poek ku haseup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tulu'us samsi min magribiha, muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8. Ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis. Nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar. Sono ieu mah bakal nanti adan. Wah, luar biasa. Kuari mah kakarak ge seuneu fon doang. Fon teh naon kira hartina? Tuh, siapa nya hobay kan? Ya osok neuleu meureun. Fon. Ieu dibawa ti negara ka negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan. Wah, dipuji-puji. Eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani. Ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahannya baheulana. Nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh. Engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku abehan lain diiring-iring. Bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus geus dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah iya bakal terjadilah seperti yang tadi dijelaskan. Demandak Imam Tabrani nyaritakeun di sanadihi an Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu. Mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpang. Iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo. Qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam. Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning. Cek Kanjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar. Nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras. Panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun aras. Tidinya manehanana fatakhir ngejungkel sujud ka Gusti Allah. Unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta. Unggal poe takhir sajidah fala tazalu kadzalik. Lamun ku Allah encan dititair tapi urang parje balik deui dina hiji. Eta manehna sujud bae bersyukur ka Gusti Allah. Cak Allah kudang panon poe. Balik deui ka wetan. Sakumaha biasa. Unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud. Cak Allah hudang. Ayo balik deui. Dari kitu beta. Masya Allah teu eureun-eureun. Datang ka kuari masih keneh kitu bae. Bakal terjadilah engke
eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasan. Fa iza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha. Ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh. Henteu titah hudang ku Gusti Allah teh. Diantep bae. Datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah ai. Kok teu dititah hudang ai cek Gusti Allah. Kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah. Ya Rabbi. Heh pangeran abdi. Inna masiri baik. Lalakon abdi teh jauh, ieu kok diantep kieu kumaha? Cek Gusti Allah. Itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup. Muncullah ti kulon kakarak jelema kaget kabeh. Woi. Ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon. Woi, bener. Kuari itu dulu kaget kabehan eta memehna teh poek tilu peuting. Memeh muncul di kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting. Kanyahoanana ku ahli tahajud. Nu tahajud Allahu Akbar. Nu biasa 10 rakaat jam sekian. Tambah deui ke diakhiri ku witir. Nya namun maca Quran, maca sholawat biasana jam 3:30. Terus subuh ramang ramang. Ieu mah jemaat terus bae. Tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae. Poek keneh. Kok poek bae terus. Jam geus menunjukkan jam 12. Terus poek keneh bae. Ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh. Cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Geus dua poe dua peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna. Bener baik katilu poe kakarak teret di kulon nyana ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus tah mah disimpen ku Gusti Allah. Nah ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim. Anu sebenarnya mah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula. Kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun. Irak terus-terusan, Yaman bakal, Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi. Kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun-eureun, Turki kitu keneh. Diurang ge kuari bintik-bintik geus aya lain lalagaan lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu yeunlah berbagai organisasi baik organisasi Islam maupun organisasi non-Muslim dan lain sebagainya untuk membenahi negara tapi tetap bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris diperangan bakal kajian kumaha ge pokoknya jala biang terorisna terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman teu harmonis tambah deui ku HTI teu nyaman teu harmonis tambah deui ku Hurut teu nyaman teu harmonis tambah deui ku FPI teu nyaman teu harmonis padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik mah bisa geus kajian kumaha ge ieu mah geus lalakon kos ieu baja kuari ge presiden ada teh geus nyaho aya
teh dipilih kualitas pemilihan geus aya si eta kok bisa kos itu bae pengendalian mah. Nah engke kan mulai riuh-riuh organisasi jeung organisasi mulai ayeuna ka parlemen terus iya ribut lah pasti baik ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi tidak berdiri sendiri rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika timbullah engke bakalna tentara bagi dua polisi bagi dua ribut pasti di negara Irak model kos kitu Iran model kos kitu Suriah model kos kitu nu kuari eukeur bae Mesir Suriah seperti gitulah. Yo wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri kemudian geus aya di dieu boga lalakon ieu Amerika nyieun jelema ribut lah rakyat bagi dua polisi bagi dua abri bagi dua Mesir model kos kitu Suriah model kos kitu ya kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika rakyat embung bom sing jelebur Suriah gitu kene iya kami mah hayang iya isulah ke urang kieulah sementara isu nu datang ke urang informasina geus teu murni sulit lantaran Gus Dur lagi seueuh nusuk mere informasi murni kuari dikendalikeun ku batur hanya 25% nu datang ka urang informasi teu baber hese nyarita urang ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah silih tembak di Irak engke bakal ke Indonesia seperti itu moal henteu ieu mah bakal jasa buakal jasa ngatak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa untung kunaon cenah kiai moal perang nya ka buruh paeh heula untung can boga untung bakal henteu bisa henteu bakal jin kuku mah jasa sebab naon sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang masalah geus padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh bilung ekor hasil perjuangan anak masalah geus demokrasi tetapi untuk keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg dirantai kumaha eta teh jang naon jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun disteril ku mui geus ditosran lah ku mui urang damai hirup teh ketika aya hukum-hukum Islam geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu ya kumaha mantap geus we pi perangan teh lain di Suriah lain di Mesir lain di Irak lain di Iran lain di Yaman lain di Turki lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa ka Amerika ka Australia ya perang bakal teh moal turun dajjal lamun teu peperangan moal cirina haram sekitarna di lebaran Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara ribut lah geus kacau di unggal negara Irak teu eureun-eureun Iran teu eureun-eureun Suriah Mesir kabeh woi Al-Azhar tinggal Al-Azharna Indonesia dan lain sebagainya hayang nyalametkeun diri kamar kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diredakeun abri bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ribut hayang salamet agama ka Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teuing ngampar ge di terus mantap ku dilegaan kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi tereh berarti tah ke dajjal lah turun wah kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran
di mana negara daerah nu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangelanan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara kudukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos kitulah dajal dahsyat jasan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah benta salamet tina al-masihid dajjal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia nu hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku hari bang kredit engke mah hayang naon sia mio datang sia naon hayang Avanza berem heut Avanza ngajogrog sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot ku sia tuh hartop teu leumpang akina rusak atuh geus bacem hayo sih hayang awe watu jelema ngagayag eta lah nomor kahiji dajjal nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun Allahu Akbar pas di maqam Ibrahim Allahu Akbar nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya mulai diperhatikeun ieu tanda-tanda ieu bener dajjal kakarak begitu mana salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab sangaran teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun anta dajjal anta mahdi teu daek kakarak make subuh wallah anta mahdi kakarak ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi mantak wari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji teman niruan sendal bae deui si Mahdi macam-macam Mahdi terus dajjal eleh ku dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun kangjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu ieu ashabul kahfi buuk ngarundai ka handap lantaran besar bara 1000 tahun atuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna kuku para ranjang jas halis muna panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah ieu ashabul kahfi kajian kuku mah sing hade ulah di baturan sing hade juri ge mah ieu turun ti Gunung Karang masalah ieu wah gararaga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung kangjeng Nabi Isa alaihis dajjal diudang ku kangjeng Nabi Isa umpat ka mana dia udang terus eleh lah ku kangjeng Nabi Isa kangjeng Nabi Isa dakwah di dunia Masya Allah istimewa jasa terus kangjeng Nabi Isa dakwah saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil bohong goblok cak kangjeng Nabi Isa kula mah sakadar utusan Allah mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kurang kuari pangeranan mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede
begitu muktamar ngejelaskan ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nganuhankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang usah urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh Pak. Dibunuh harita tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing mah rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku aya da jeung Kangjeng Nabi urang. Mulai malah kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia, nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman. Nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa. Mulai kacau deui ya. Ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambang eta maot nu ibadah ka Allah maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui Belah, tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj. Nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedangkan iya dekaluar nggak segede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar hewan di dahar segala rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sok bala di daharan bae ieu datang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya ajar Zulkarnain dipuat di Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut mana nah ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kangjeng Nabi Elut kamari laut mati aya kanyahoan kabeh aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu. Nah tapi geus mulai kuari kanyahoan geus mulai berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya keneh kapalna aya keneh kapalna mesin deuk urang kada itu hayu di mana cenah Kiai lah sia mah diajak ka Banten ge hararese komo ka ditu atuh di Gunung Arad teh di Turki ta eta teh di luhur gunung aya setiap jelema nu kadenya teu kuat paeh jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam judi nah geus kapanggih eta tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj di mana ieu bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nya lagi di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar tak aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam loba jasa di Amerika anu menemukan
di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Loba, ieu keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Dzulkarnain. Geus kapangi aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu, apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh, maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang nu ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dia, di ketos bae kerajaan ketos. Raja jurig newo-newo meureuntah. Gawat. Ieu da ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari. Zahir kadeuleu ieu. Lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat, bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi. Urang mah lantaran urang mah sapira urang, atuh nu kadeuleu ieu deui. Kapanggih ieu deui. Mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui. Eta dimensi urang mah. Da ieu ke bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan. Banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib araraeh loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama letikan ti himar, hampir sarua jeung himar begal. Cilina rancung biasa ngan nya nama mau patlot, mau pulpen leungeunna. Nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir. Geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae. Terus sadunya mungkin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagaan ieu pohara jasa bakal katulis. Nah nu geus aya tulisan mukmin didinya langsung teu kebel mau ngeunaheun geus tinggal nu kafir siapa kafir sia ge da tarang sia ya sia kafir, sia ge, atuh kafir kabeh. Tah, tadi jawa geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa, lalaki kurang. Tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe. Datang kelai katangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe. Ku eueuhna lalaki. Tah, lamun hayang mahmur engke tah. Aduh, haju deui. Zina teh kuari makan masih kena di kamar, masih kena di kontrakan. Eta anu kelas di hadap, nu belah ditu da mah tuh di hotel, di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina. Engke mah di sisi jalan kos kotok. Ieu hayang itu dibuka sleting. Beres. Geus eta. Geus hayang beres. Persis kos kotok bae geus beres. Ngan digabungkeun ku Gusti Allah. Gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus dibere gabung bae. Lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah, aya hiji dua saeutik hiji dua. Paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh. Geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan. Ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu dong atuh hayang mulai di dinya belah ditu ke ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomongna teh kitu hayang belah di dinya atuh cekeuna belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong kitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon
Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe. Nu mantak cek Kangjeng Nabi, la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha, sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh. Urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyanalah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji bae aing cabut nyawa aing. Nomor kadua maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat, di antarana muncul panon poe di kulon. Nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon poe min maghribiati kulon. Sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Allah mangpaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takun amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haji nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae pokona asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan, dua aya menarahan, tilu aya tihangan. Masjid mah mantak pakai tihang bae. Tanda masjid adalah tihang. Engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus ese. Neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran. Model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara, di berbagai daerah, di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman, nu ibadah loba keneh. Di akhir coba engke, lamun terus dikendalikeun ku Amerika. Nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok. Lamun aya Jokowi naik Ahok kafir. Tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir, Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok, engke diserang si Cenglu. Oh, di Pandeglang si Tegwan. Ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Guys, udah beres kabeh. Ayo, sia. Mangkaning deui tuh. Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah, aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Nu geus kanyahoan bae kapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh sa? Si Haryati, Haryati teh saha? Hah? Sakar ngaranna boga nasa? Anu ditangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tepat loba senjata didinya ente mah teu nyaho. Mantak dirahasiakeun ku pemerintah. Bongkar. Waduh, aya naon ieu? Sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika. Jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Hei, emang kumaha gitu. Ieu teh ada kristenisasi anu lain lalagan. Sementara pemerintahan urang kuahe. Kiai nu aya di itu kuahe 4 kali. Nek kumaha deui atuh. Lain teh diperjuangkeun jang geus kiayana. Ya otomatis lah kafir. Dia terus hasil dicokotan ku Amerika. Hasil dicokotan dan lain sebagainya. Urang dibangun. Kadeuleu geus lemahna di urang.
asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek. Nah, ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang ge nu handal, nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkatna bae, lila keneh eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa wah, peperangan dan lain sebagainya, bakal perang. Nek kumaha henteu bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia, ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeun kulon. Sakar kulon. Baduy jeung baduy padahal mah baduy teh horeng eta siloka baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy mah lah sabira baduy atuh horenganan cak kolot baheula tong ke mah baduy terus kau nggak lembur nuluan jalan orang dongeng munjing kolot kos gitu engke bakal orang diperangan waduh baduy usahawan orang Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia jepeni deuk ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jaheueuh pencet jaheueuh pencet jaheueuh salah mencet waduh sempak sial sial salah mencet aya kiai do salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu mah aduh, Masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener Masya Allah di akhir jawan nggak saya kumaha coba ya lalakona nah engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan ku hari masjid geus teu make tihang geus mulai kan ku hari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 ku hari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu kos itu mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Nah, jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus esen yang masjid syahadat tinggal syahadat. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya paedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka tobat-tobatan hari itu nisat Masya Allah kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada haril asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timiniti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya hayang kos kitu terek iman ka anjeun terek iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal inna muntadirun tuhan bakal kapanggih kege Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina
Waduh, luar biasa. Urang menyaritakan perzinahan kuari. Ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang kuari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya. Hese nyaritakeun anak. Dikontrakan, jauh ti indung bapak, cacak aya di hareupeun indung bapakna. Nu ditalingakeun si hades ya reuneuh bae. Komo jauh ti indung bapakna. Iman kurang. Duit kurang deh, jangan bayarkan kontrakan, atau pandang karak. Aku mah deh, kenapa pandang karak? Atau iya saya yang penting ada yang bayarin kontrakan, enggak bagus gitu, kececes beres. Kita ya kececesan segala. Masya Allah, nah iyalah. Caritaan ku parkures nunang tangan ka Kangjeng Nabi, terpercaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Quran, endahan manehanana nang tangan, hayang paeh lah, hayang datang siksa lah, hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah, geus bedakeun Muhammad ka manehanana, tungguan ke bakal datang. Urang kuari geus ditungtung kuari, mun ditingali sejarah target akhir zaman geus darareukeut jasa, sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya. Matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ka anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus. Peangan coba nu teu boga HP hese gas. Aya cenah kula teu boga kiai. Bener sia? Leungit can meuli deui. Laon pandemah. Henteu timbul ti nurani. Atuh kiai bae boga HP da 3 kiai. Nu hiji diceuli, nu hiji diceuli, nu hiji diirung. Laon bantak kiai. Atuh komo pedagang atuh. Masyaallah. Eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus darareukeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa taala. Aya nu mantap Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta? Nu mantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeuketan jeung aing ke di akhirat mun sia deukeut jeung aing ku aing dibere tempat nu indah dibere tempat anu mulia diberi tempat sebagai penghargaan deket dak anjeun ka kaula sorga di mana anjeun jauh ka kaula ku kaula bakal diberi tempat di neraka sakitu jangan nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira hiji ngabubungah sorga dua nadhirun nyingsienan neraka sakitu bae geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyir wa nadhir atuh kiai nage kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyir wa nadhir dudukeun di jalan surga ieu di jalan neraka ieu golkar ieu tuduh ulah sambarangan babagi tugas kiai tugasna corong Al-Quran pemerintah tugasna corong Amerika sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pemerintah nyana kepanjangan beung Amerika kepanjangan sungut bule kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik sarua bae hese-hese tah jadi ngaji mantek mah kos kitu teh kudu dicaritakeun kulun pabadun kulun palesebadun kulun palese teh kudu buktikeun bae kos kitu ulah nyaritakeun mantek bari nyana henteu bermantek palu kuduna teh mah teu nyimpul geus
corong Quran Kiai mah, corong hadis, corong ulama eta Kiai. Ulah jadi corong Amerika, mun geus jadi corong Amerika, boga mobil di dunia nama, di akhirat dikerekep sia ku malaikat. Ji ulah sambarangan huahe naik Avanza sia. Deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna Avanza. Di akhirat dibeulem naonan gara-gara jadi corong. Golgar sama Amerika deui bah. Atuh nun teu bae. Ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu mah keur carita kasimpulan. Dihenteu teh gatuh kitu bae. Dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahidaw wa mubasysyirau wa nadhir. Kumaha kitu? Kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji at-ta'am dahar, dua wasyarab nginum, tilu wal jima'u jima sek. Nomor kaopat naon molor. Sakitu gua perhatikan coba ge. Ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh ngan sakitu kalazatan dunia. Mantak ibu lulusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nama. Kadituna aya idkhulu zakar. Bisa dulu eta ibu lurus lah. Nikmatud dunya salasan fardhu taban naumun wa qublatun wa idkhulu zakar. Nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan. Hiji naumun molor, kadua qublatun nyium, katiluna mana nyium. Itu kalau zakar, tangga bebeskan panakol tongprong, Cih, atau kumaha ngomong lah sih eta coba. Itu jak itu tiditu nak itu tuh gitu bae. Aduh, cek orang Jawa, apa iku? Ah sih. Boten ngertos, ora iso orang Jawa. Ya wis, gue lulu dah. Apa ikut cenah? Aduh, masya Allah. Emang orang Jawa mah pikaserian baik. Pikaserian baik ke cerita Gus Dur teh diundang ke Mekah ku raja, dia anu dibawa ulama kiai 10. Barang datang ke istana kerajaan di ditu di Arab. Aya aula di luhurna merekna aya mamnu'ud dukhul. Nyana kieu bae. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gideg bae dia tadi hareupeun lawang. Sambarkeun ku Gus Dur, ono apa sih? Gus Dur atuh. Iki cenah, opo iku? Iki mamnu duhul, dilarang berduhul di sana. Berarti ini tempat duhul katanya. Waduh, cek Gus Dur teh ya, dasar teh nyakola. Orang NU teh nyakola. Ini mah dilarang masuk. Bayinya di Indonesia nyebut duhul teh ke pemajikan. Jadi itu barang kamar mamnu duhul, emang ini tempat duhul kali ya. Tuh, emang itu ngaraji kos kitu ta. Mamnu duhul padahal tempat kiki tua. Nah, hiji dahar, dua nginum. Hartina to'am teh kadaharan. Imimiti dahar berikut bubuahanana. Nomor kedua inuman, nomor katilu jiban, nomor kaopat ieu adalah sare. Jelema asal geus teu ngeunah dahar, gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter. Oh 2 meter. Teu nginum kitu keneh bae. Di mana-mana geus teu kuat jima. Geus. Moal kebal deui. Komo, duh cenah kiai geus 4 peting teh teu bisa es. Kunaon emang wallahu alam atuh geus ieu mamere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu. Neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak. Opat eta.
Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah. Nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deket ke Allah. Nu opat eta ngahalangan deket ke Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah. Eta mah deketna jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah. Boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees. Aduh aing mah boro jeung Allah. Jeung dulurna jauh, jeung babaturanna teh jauh. Ieu molor. Nah ieu lah hijabun lil abdi anillah. Numandak wa idza furida as-shaumu syahran ala wa idzan furida as-shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati. Kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan. Pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu teh. Ka anak bager, ka tatangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Insyaallah, insyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kaduana hikmah tina dipardukeun puasa 30 poe. Nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdara salasina yauman, di jero beteung nyesa 30 poe. Ya Adam, hai Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang teu meunang di deketan, teu meunang di dahar. Ku anjeun dirobak turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacak-celak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggeus sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Eueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa sanggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumantak urang ge kuari 30 poe dibersihan ge ditungtung tanda ditarima tobat meunang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah, nikmat biasa meunang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadar mah. Urang ieu timiti puasa teh ceda dongeng na batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar.
lain eta pamajikan haju seuri ge eta Lailatul Qadar. Aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah. Kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seuri. Bunga teh Lailatul Qadar. Anak cium tangan. Biasa nama anak geus kieu bae. Naon ieu bah? Martil katarang abah ye. Tarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan. Eta ngaranna Lailatul Qadar. Komo haju SMS-an jeung jahe mah. Eta mah neraka jahanam tah mah. Masyaallah karim. Tuh. Iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak urang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga bener-bener urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkeun dina disarakeun puasa teh kieu. Innallaha ta'ala khalaqal aqla. Sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah, cak Gusti Allah, ya aqlu aqbal. Akal, madep. Fa aqbala, akal madep ka Gusti Allah. Semagara cak Gusti Allah, ya aqlu adil. Akal, mungkur anjeun. Akal adbaro mungkur nurut jasa akal. Cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana. Saha anjeun jeung saha kaula? Cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti pangeran abdi, ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif. Cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal mah nyaho posisi eta akal, nyaho tempat eta akal. Beres yes maneh ku kaula didamel makhluk nu pangmulia-mulyana cicing maneh akal bakal diterapkan di manusia maneh akal ya sukeun ka manusia-manusia nek urang ieu aya akalan nyaho posisi akal memang kumaha kitu akal nu sampurna teh nyaho posisi kumaha nyaho posisina mun kopiah dipake di luhur ku akal kan sapatu dipake di dieu di handap hiji waktu sapatu dikahulukeun kopiah dikasukukeun akalan akalan teh geus kitu ngaranna. Pamajikan ku urang dihormat, pamajikan urang ka urang ngahormat akal. Hiji waktu pamajikan urang ku urang ditoler-toler, aya rangdang ora ku urang dimulyakeun, haji kurang akal. Atau luhur teh teu akal. Kitu bae terus. Beres Gusti Allah ngadamel akal, summa khalaqallahu nafsa. Gusti Allah ngadamel nafsu ku ari. Baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib. Begitu digerokeun nafsiana nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat tah ngabuageun geus pohara jasa tah ngabageun jadi gabageun batu geus teu robah saeutik-eutik acan ih atuh cicing bae masyaallah sumagala lah tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan. Iyalah nafsu. Ada satu mana di dinya bae tapi ditanya cek Gusti Allah, sumagala lah man anta wa man ana nafsu. Saha anjeun? Saha kaula? Jawab. Faqalat ana wa anta. Tuh kula mah kula, Gusti mah Gusti. Wah, eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah. Geus babagi jeung Gusti Allah teh.
ya Allah ya Rabbi ilah nafsu namantak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawarah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di ka neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ta nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta waman ana sanjen saha kaula kakarak pajabat sunya na ngajawab bari leuleus Gusti anak-anak wa anta yo geus digodog 100 tahun masih anak-anak wa anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Summa ja'alaha finaril jumi atas sana. Kuari make seuneu lapar nafsu. Digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar. Ieu diulah itu diulah, ieu diulah itu diulah, ieu dipegung diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae. Kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae anak-anak wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang-kahayang teh aku ari dipuasakeun wari kahayang nate diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu kaula hamba Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus atuh kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisabab dzalik manusa ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusa tah kitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae ulah dikepar bae lempang na bonteng suri geus ngalirik we ya nafsu teh aya nafsu atuh nafsu teh rek ngaharep ka Gusti Allah di mana-mana buka nya bonteng suri nya kopi nya teh manis nya susu atuh begitu tarawih teh daek menghadap kereknya na tuh tarawih na ge milihannya nu 11 di mana euy tarawih nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Ieu urang ka ditu lah di dieu mah 23 sape. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geus geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim masyaallah.